Kusir Delman. Wayah sareupna kareta api tepi ka lembur. Jut kuring turun, kantong wadah pakaian disalindangkeun. Leungeun katuhu ngajingjing bongsang dieusi oleh-oleh ti pangumbaraan. Di luar hujan murubuy, dibarung ku angin ngahiliwir, ting selesep nebak kulit matak nambahan tirisna hawa pagunungan. Lebah babancik halte ngajanteng sakedeung, panon alak ilik nitenan kaayaan nu geus lawas teu kasaba, maklum. Ayeuna mah kuring geus hirup ngumbara di kota arang balik ka lembur. Teuing ku tiiseun halte teh, mani comrek kieu nu turun tina kareta api ukur 1-2. Ting kulunu nu saterusna les ting kereles teuing ka mana ngaleosna. Abong halte leutik tur ayana di pasisian. Katurug-turug hujan murubuy jeung angin sakapeung ngagelebug matak sungkan nu rek ngulampreng kaluar. Dirasa-rasa kuring ge bet jadi hoream. Rek lunta teh ieu murubuy bae jeung tiiseun deui bet asa kareunge. Eueuh jelema sapotong-potong acan. Mangkaning imah kuring teh jauh keneh. Aya kana sakilometerna deui ti dinya teh. Nya ari sisi jalan tea mah imah teh tur jalan aspal ngembat ti kulon ka wetan. Ngan nya eta kudu ngaliwatan heula tempat-tempat anu tariiseun jeung pikakeungeun. Pasawahan, pakebonan nu harieum barala jeung pilemburan nu ancal-ancalan patarenggang. Pangpangna anu dipikaseunggah teh kudu ngaliwatan Astana Nanjung. Astana nu kabejakeun sanget loba dedemitna. Duka teuingnya henteu nama. Kuring ge ukur beja, da can kungsi ngalaman sorangan. Tapi ku ayana beja eta hate kuring ge jadi mulu kapangaruhan. Katurug-turug sarupa jeung kaayaan harita sareupna. Jeung hujan ngaririncik kacipta pantesna teh. Tapi mun hantem diwawaas jeung dipapantes bae mah moal aya tungtungna. Nu puguh mah waktu terus nyerelek, nyedek ka peuting. Tungtungna lahaola bae. Kecili kuring indit ninggalkeun babancik halte. Lempang ngingkig mapai jalan rondaan, jalan halte, nujolna ka jalan gede, jalan aspal. Teu sabaraha lila bae ka jalan gede. Lebah totogan jalan ti halte ngajanteng sakedeung, luak liuk, ka kulon, ka wetan, sugan bae aya anu di luar. Tapi weleh taya kalangkang-kalangkangna acan. Ngan jalan bae molongpong kosong tariiseun. Tidinya mengkol kakenca kawetankeun. Jalan anu diambah ngaliwatan pakebonan nu caraneom harieum. Kaayaanana tiiseun. Iwal sora-sora sasatoan laleutik kaya ninggaang, jangkrik, simeut jeung sabangsana raeng. Patembalan dina rungkun-rungkun sisi jalan, sorana dalenger meupeskeun ka simpe. Kuring terus noyod bari panon manco kahareup kana jajalaneun, jalan aspal, tembong, ngabulungbung hideung, baseuh kagirimisan. Behareup breh tembong rungkunuk Astana Nanjung, tangkal kiara janggotan nu aya sisi jalan, lebah pepengkolan jalan ka jero astana, tembong, ngabeleg-beg hideung, daunna sabagian ngaroyom ka jalan gede. Luhureunana kadenge sora legug jeung kutuk beluk patembalan jeung pada baturna. Teu lila srog ka palebah dinya, hiuk angin ngahiuk nebak punduk karasa tiis nyecep
Seleksek aya nu kaambe kana irung bau bangke, semu-semu hanyir. Kuring unggas ingus bari rungah ringe. Bangke berit atau bangke orai kawas nama. Bauna kabawa ku angin nebak bieu. Keur kitu keak keak sorak koreak luhureun. Ser 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 kareueung puriding bulu punduk carengkat. Ras inget kana beja boa-boa. Bari sok sanajan kitu kuring terus lempang neger-neger maneh ngagedik bari jeung bujur kokompodan anu akhirna alhamdulillah astana Nanjung geus kaliwatan kalawan salamet teu sakara-kara. Ngan pasti mun katenjo mah beungeut kuring harita sepa balas ku sieun. Ayeuna jalan anu bakal disorang kaitung rada lenglang. Sabab ngaliwatan pasawahan nu paselang jeung pakebonan nu caraang. Ngan oroka aya hujan ngerepan. Sanajan teu ngagebret tapi mun disorang matak ribeg pakean. Kabeneran di behareup tembong aya jongko cendol sisi jalan. Atuh beretek bae lumpat murus saung rek ngiuhan. Can sakumaha lila ngiuhan di dinya teh. Hawar-hawar kadenge aya sora kotoplak talapok kuda kana aspal di barung kukurincingna sora gengge kuda. Kukuring ditempo belah kulon kira-kira lebah astana Nanjung. Tembong aya lampu ngagantung sadua-dua. Beuki lila beuki deukeut satabreh bae sidik delman. Sora kotoplakna jeung kirincingna gengge beuki atra kadengena. Siga anu diatur kotoplak suku sawirahma jeung kirincingna gengge matak waas. Long bae hate ngemplong atoh kabeneran ceuk hate teh aya delman kawetankeun sugan bae daekeun mawa. Barang geus deukeut pisan ka tembong delman teh dieusi panumpang awewe saurang. Di kabaya make piung kareret kusirna make baju bodas. Sirahna dibagudeg ku lawon bodas ku anduk. Ngarah teu pati tiris teuing meureun. Hari breh kana beungeut kusir sidik mangkarta. Dateun poek-poek teuing wanci magrib harita teh. Bisa keneh nitenan beungeut hiji-hijina jalma. Komo deui ieu mangkarta nu kasebutna masih tatangga kuring keneh sanajan imahna pada anggang oge. Katurug-turug kuring geus wawuh pisan. Da baheula mah basa kuring di lembur keneh mun ka sakola atawa balikna sok mineng diajak kana delmana. Ngan ka awewe anu numpang mah nu teu apal teh teu wawuh. Mang Karta, abdi ngiring. Kuring ngagorowok bari ngulang-ulang leungeun. Manehna nyarengeh seuri. Tapi eureun mah henteu, noyod bae delman teh liwat ka hareupeun. Lumpatna nyigcrig, kudana gagah dangah, pakeanana tembong herang ting borelak. Delmana oge sigana mah weuteuh keneh. Hei, Mang Karta, abdi ngiring. Kuring ngagorowok deui beuki tarik bisi teu kadengeun. Tapi angger delman teh ngageuleuyeung liwat. Sigana teh teu nolih ieu ka kuring anu ngajanteng sisi jalan mah. Kuring ngarahuh keheul sarta ngahuleung sababaraha jongjonan mah. Keheul ku Mang Karta tepi ka teu daek mawa kawas nu teu wawuh wae. Sakitu kosong keneh teh ukur saurang duaan jeung kuring meureun biasana ge. Sanggeus hujan rada raat gejrig bae kuring indit bari neruskeun lalampahan. Teuing geus meunang sabaraha welas lengkah kuring lempang ti saung teh. Ujug-ujug kadenge deui sora kotoplakna suku kuda anu dibarung ting kirincingna gengge. Teu lila kurunyung aya delman deui ti wetan kakulonkeun. Ari geus deukeut
Tetela gening delman nu tadi delman Mangkarta geus balik deui. Tapi aneh panumpangna anggar awewe nu tadi keneh jeung anggar deui nyorangan. Tung teuingeun Mangkarta teu mawa, hayu rek balik deui Mang, ceuk kuring sanggeus delman aya hareupeun. Mangkarta teu nembalan, ukur seuri kawas tadi nya kitu deui. Awewe ge milu seuri kawas nu nyeungseurikeun. Lar bae delman teh ngaliwat ka hareupeun, kuring colohok bari panon melong kana delman anu keur ngageuleuyeung. Ari geus ngaliwat, si awewe teh malih ka tukang bari gugupai ka kuring. Nya keuheul, kalieus bae kuring malik sebal tuda. Leos bae kuring indit deui ngagedig teu ngaliuk-liuk deui. Ngan sora kotoplak talapok kuda kana aspal jeung kirincing nagengge kadenge maninong toreng kana ceuli matak dedengengeun. Menang sawatara lila ngaliwatan pilemburan nu ancal-ancalan patarenggang jalan nikung. Gok bae kana sasak Cigaruk Gak, sasak leutik tapi kahandapna gurawes jeung galituk batu. Ari pipidingna mah geus raruksak bolongor bae. Disakurilingeun hieum ku haur jeung dadap cangkir. Aneh ari srog kapalebah dinya bet sur-ser keung katurug-turug ari hieum teh sadakuda ngajarehem. Atuh beuki tambah-tambah bae kasieun teh tur padahal can puguh jurig atawa dedemit buat teuing kuda nu leupas liar kalebah dinya. Tidinya mah daregdeg bae kuring lumpat bari angen raktug sangkaan teh geus teg bae. Tangtu eta teh eureun-eureun teh sanggeus ngambah lembur gede. Pedah rada haneuteun loba imah malah katempo aya jelema hiji dua anu ngulampreng tas ti masigit eureun teu jauh ti dinya. Jol bae ka hareupeun imah kuring teu leupas ditepas ka tembong caang diseungetan lampu. Sup kuring abus ka pakarangan imah. Ma ceuk kuring ngagorowok ti buruan keneh. Tapi repeh taya anu nembalan. Ma kuring ngagero deui bari ngagudrag-gudrag panto ayeuna mah. Saha? Sora engkus geuning. Kadenge emak nembalan ti jero. Muhun Ma. Durug-dug. Sada nu lumpat di tengah imah katepas. Brai panto muka. Kang engkus sumping. Si Agus moro bari terus nyekelan kana leungeun. Bus kuring abus katepas langsung ka tengah imah. Emak mapagkeun lebah lawang tengah. Beuleuh engkus, cager engkus teh. Pangesto Mak. Sok babawaan ditunda dina luhur bangku solongkrong munjungan ka emak jeung ka bapa. Burit-burit teuing kana naon ti ditu, saur bapa bari calik dina kursi. Kana kareta api anu las teu, ceuk kuring ge gek diuk dina kursi payuneun bapa. Ari ti halte ka dieu kana naon? Eta geuning bangun nu capek, naha leumpang. Muhun da teu aya tutumpakan. Aya delman Mangkarta teu mawa. Baruk delman Mangkarta. Emak jeung bapa meh bareng nanya, muhun? Daregdeg bae ku kuring dicaritakeun deui kajadian tadi di jalan teh ditetek. Gemet taya anu kaliwat. Astagfirullah. La ilaha illallah. Nu benar Kus, bisi kasalahan. Buah lain Mangkarta. Saur bapa bari neuteub kana beungeut kuring. Leres Pak, da abdi ge can hilap keneh harita teh sidik Mangkarta. Lain kitu Kus, bisi engkus can nyaho nu sabenerna Mangkarta teh geus maot saminggu nu geus kaliwat. Saur bapa nerangkeun.
tos maot. Kuring olohok kaget. Nya geus maot, katabrak ku kol, lebet sasak Cigaruk Gak. Harita teh manehna keur nambangan, narik panumpang awewe saurang. Ari lebah sasak Cigaruk Gak, jeger katabrak kol. Manehna katut delman jeung panumpangna kabantingkeun satarag-rag kahandap. Mangkarta maot sapada harita sabab sirahna bejat ninggang batu. Ari tadi saha atunya? Kuring ngeleper luas. Moal salah da loba anu nyaritakeun majar teh. Ririwa Mangkarta sok pulang anting dedelmanan antara sasak Cigaruk Gak jeung Astana Nanjung sarta angger cenah babarenganana jeung awewe nu bareng ti gebrus teh. Emak mairan. Paingan. Leng. Kuring ngahuleng. Nu satuluyna ngarumpuyuk dina kursi baluas. Baraya sadayana ieu carita aheng tangtos kantos aya anu ngalaman hal-hal anu teu kahontal ku akal. Tapi ari jalmi anu parantos ngantunkeun mah teu tiasa hirup deui atanapi ngajirim ririwa. Tiasa janten eta mah makhluk sanes atawa setan pikeun nyingsieunan ka jalma-jalma supaya aya anu dipikasieun ku manusa salian ti Allah. Wallahu a'lamu. Rupina sakitu.